Iya jaritakeun masalah buburon ngabuburon nalika keur ihram ai ihram mah kuduna di Mekah wal bisa ihram di Cikupa ihram mah kudu di Mekah teu bisa di urang ai ihram eta ngaharamkeun naon nu tadina halal make aturan agama boro-borona naon make kopiah ge nu kuari urang sunah engke mah haram keur ihram mah antek bisi aya nu teu make kopiah eta keur ihram kemudian teu meunang make baju na ngaput samping na ngaput teu meunang kudu kosboeh bae kitu ngalambangkeun bahwa diri urang teh kitu bakal hina teu presiden teu raja teu menteri teu gubernur komo RT masuk pira RT atulah jabatan pangluhur-luhurna RT udah geus kahandapna geus udah eta teh kabehan dilepaskeun we ihram mah sanajan tadina sok make dasi teu meunang keur ihram make dasi jore ongkoh atuh heuh sapira make dua helai ju di dasian naonan ieu budak bawa ka grogol temen nu kieu mah eta ihram teh geus kitu tapi di Mekah kuduna ihram mah di ditu di tanah haram nyokot mikotna di tanah halal geus ditangtu-tangtukeun ku Kangjeng Nabi di mana arahna jang nyokot mikot teh bagi orang Mekah bisa ka Tanaim bisa ka Ja'ranah nailah nu ihram dilarang diantarana atuh teu meunang make sesengitan teu meunang ngisiran teu meunang gitu motongan buuk teu meunang motongan kuku teu meunang make pakaian anu meunang ngaput bagi lalaki bagi awewe teu meunang nutupan beungeut teu meunang nutupan dampaleungeun di antarana teu meunang jima teu meunang nyium ka pamajikan keur ihram mah oge teu meunang ngabuburon hewan ieu keur ihram teu meunang ieu larangan keur ihram cek di dieu na uhilla lakum saydul barri wa ta'amuh dihalalkeun ka aranjeun kabeh ayuhan nas wahai para manusia halalan kuntum muhrimina rek nu halal kabeh atawa anu keur ari haram saydul bahri ngabuburon binatang lautan teu naon binatang laut mah kudu halal kos urang atawa di Mekah kur nu teu ihram atawa keur ihram bisa bae halal bae saydul bahri mah halal teu naon ngabuburon neangan lauk mancing tapi nah mancingna lain cara mancing di urang bloon teh mah mancing di urang mah datang jelema nu keur puyeng ka tempat pemancingan meuli nyana 5 kilo hajuku nyana dikaempangkeun bloon teh coba atuh mendingan dibawa ka imah tolol teh budak meuli 5 kilo aju dikaempangkeun teu lain teu bloon eta aja dipancingan ku nyana goblok teh coba eta je nu tolol ge cager deui eta eta mah terus bae unggal poe tolol bin goblok eta mah Masya Allah atuh pikir ku otak coba atuh aya mancing mah tuh di ditu di laut di walungan atuh di mana bae anu jelas aya laukan anu nyanana atuh kira-kira bakal menang ieu mah meuli heula
coba otak pasang atuh ku sia goblok. Iya tarolol ieu. Masyaallah, masyaallah. Eta otak diteudeun di mana paingan pamajikanna marah bae. Marah. Ya Allah ya Rabbi datang kadinya eta ai baheula mah menteri paruyang di kantor tiap berbagai permasalahan numpuk. Saminggu sekali atau per 2 minggu nyana nu hobina mancing ngareah-reahkeun pikiran. Ta eta lah geus disadiakeun nang meuli anak buahna terus dikaempangkeun di pancingan ku nyana. Eta emang edan ieu teh menterina ge atuh. Sedeng teh mancing ku ari tukang ojek meuli 5 kilo aju mancing nang nyana meuli ku nyana di pancingan. Kunyana dibeli deui ke dikadinyakeun di pancingan deui bebaskeun habak nu kos kitu. Nah naonan eta. Aduh ya Allah ya. Tah ieu mah keur carita jelema baik nu halal maupun anu keur ihram. Ngabuburon lauk sah halal. Nu dimaksud saydul bahri teh maksud nama antakuluhu wa huwa ma la ya'isu illa fihi. Halal di daharna nu dingaranan saydul bahri eta adalah binatang anu teu hirup kecuali di cai. Binatang nu teu hirup di darat, hirupna ngan di cai doang, kos lauk. Bentukna teu kumaha bae. Bentukna teu kos totongkol biasa. Kos pepetek biasa, kos japuh biasa tamah, kos lauk kitu, tangeri, mangga kakap, eta mah geus jelas. Ieu mah aya lauk bentukna teh ieu mah kos anjing. Kos anjing we kos anjing, tapi lamun dikadaratkeun paeh. Ulah sieun-sieun. Barang meunang deui mancing, ieu mah bentukna kos babi. Babi babi barang dikitukeun ja imah kos babi kadaratkeun loyo nyana lempang setik loyo. Oh berarti imah binatang laut halal mancing deui urang barang dipancingan deui ja imah kos mbak. Mbak ye nah kurang ditanya mbak saking pundi. Di Solo doang ya. Oh ternyata kurang barang ditaliti. Oh imah lauk. Terus dikadaratkeun biasa ngoser setik bangun deuk paeh. Lauk ieu mah pencit goreng. Imah beusi mancing meunang kadeulna kos simbangan ulah dikakamarkeun we heula. Sia make deui lain digoreng diasupkeun ka kamar. Dipigawe heula blon. Tah ieu bentukna sanajan kos manusa tetep bae lauk bae halal bae. De kos kumaha bae nu ngaran lauk eta adalah halal. Cirina asal nyana teu hirup mun lain dicai. Maksud bahar teh di dieu cai, dek di laut tah, dek di empang tah, dek di walungan tah, dek di sisadane tah, dek di empang urang tah, asalnya na hirupna di cai bae eta laut ngaranna heulanan keur carita panjangna jeung umumna tah eta teh halal asal nu hirupna di cai halal. Itu kumaha lamun hirupna di cai jeung di darat bigilapi ma ya isupihi wa fil bari perbeda binatang nu hirup di laut jeung di darat contona kos kepiting ka sirton ta eta mah haram kunaon atuh urang ngadenge di Jakarta kiai nu berudang-udang ngahalalkeun kepiting goblok tah kiai teu mondok kajian kuku mage sakola sanawiyah doang jadi kiai teh budak tolol dah loba jasa orang kebon jeruk datang ka imah kula jelema gedean mangga ning nu keur deuk calon bupati teh ya pamajikanna sok datang bae nyaritakeun nyana saya habis dari puncak cek nyana teh sama rekan-rekan habis ngapain habis makan-makan apa itu yang dimakannya
kepiting cenah Pak Kiai. Kepiting apa rajungan? Kepiting. Sekali deh kepiting apa rajungan? Kepiting cenah. Sia beneran berarti kepiting. Tahu enggak Mbak rajungan? Tahu. Rajungan yang kuning-kuning, ini yang hitam-hitam. Nyada kos beban teh gitu. Ya budak bangun beban ya. Kepiting itu enak, bukan enak lagi. Enak bener, nanti saya bawain. Sial. Aduh, cara naon geus dik mawakeun di budak aing. Tanya gukula, Mbak itu kepiting. Udah lama makan kepiting, udah lama. Sejak itu aja kiai yang itu ngehalalin. Dulu katanya haram katanya. Tapi pas ada kiai ngehalalin di Jakarta, ya udah pada makan, dia yang tanggung jawab nanti di akhiratnya. Waduh. Gitulah di Jakarta kalau jelas-jelasan teh. Mau diceritakeun jelemana sering ka imah. Akhirnya kukula dibejakeun sampaikan ke kiai sana kalau ketemu lagi suka ketemu, saya suka pengajian di dia. Sampaikan dari Pak Haji di sini tolong sampaikan kepiting itu haram. Kalau dia nggak tahu dalilnya, mondok. Disampaikan gunya marahnya na. Bahkan pernah cina di televisi ge aya ngutarakeun bahwa kepiting itu halal tanyana. Bener kan aya di televisi kan? Bener. Sih mah dasar tok nonton TV. Kayawan sia gua aing teh ya. Aduh, bayangan teh wuzu bae salatna eta. Gitulah kepiting teh haram lantaran nya nama hayun pidaren. Hirup da di dua negara, di laut hirup, di cai hirup, di laut hirup, di darat hirup. Nah ieu fil barri wal bahr ngaranna eta haram. Ya, kepiting haram. Buaya eta buaya di cai hirup, di darat ge hirup. Iya kan buaya darat melulu ya. Eta haram. Bangkong, gua di bangkong di cai hirup, di darat ge hirup. Kemudian gitu keong di cai hirup, di darat hirup. Beda jeung tutut mah nyana mah di cai doang. Tutut coba nyebut tutut ulah monyong sia. Tutut lamun bisa nyebut tutut teu monyong diberein nopa. Tutut hese. Eta tutut mah jana mah hirupna di cai doang, di darat pae tutut mah. Mantak halal mah tutut mah, tapi keong mah di cai hirup, di darat hirup. Nah eta haram hukumna. Hukum haram teh cek usul fikih mah. Laisa lil a'yan balil pa'li. Ieu cerita hukum heula. Jadi caritaan haram sate ngadaharna, migawe ngadahar tah haram. Adapun ari aya disagigireun urang mah teu najis ieu, komo hirup dibabawa ku urang atuh teu naon. Urang salat mamawa bangkong hirup atuh teu naon. Keur cerita usul fikih mah geus kitu tah. Bangkong hirup kurang di kantongan ka dia ye. Dah, kantongan sletingan kangkongna. Kena kekerpekan sia. Allah, atuh teu teu naon. Haram sote ngadaharna atawa mun paeh bangke lain deui masalah. Ngadaharna haram. Ari teu didahar mah ku urang, nempel ka urang, bawa salat atuh masalah. Nu mantap paklukna laisa lil a'yan. Cek dina Jamul Jawami mah kos kitu. Jadi hukum teh tibana laisa lil a'yan, bal lil pali. Nu mantap lamun aya jelema nu ngaharamkeun sapeker, kemudian nyana deuk salat di masjid. Nu aya sapekeran, sapekerna teu dipasangkeun cak nyana teu sah. Ngaji deui. Buka Jamul Jawamena. Asal buka bae aing teu bisa. Ya sok kabalinger neuleuh ngaharamkeun sapeker teh asal aya sapeker masjid aya sapekeran teh sah sia haram. Kurang emang aya sapekeran. Ya
ngadu jeung aing sapeker teuneung ditonggong aing salat geus dipunggu ku aing geus aing salat tanggung jawab Allah ngasahkeun ka salat aing pendek tak budak pikiranana sapekerna di luhur teu sah salat sapekeran blon teu ngaji jamul jawame temen kos kitu mah aji heula usul fikihna gitar haram sote paluna tong treng tong treng tong treng tong treng tong treng tah eta tong treng tong trengna ai kitu mah gitar ngejedog di dinya eta teh dipikir eta teh naon teh mah kos kitu mah atuh goreng dibawa geus aing mah di dieu ditong noled bae di tukang talian kaok pake salat Allahu Akbar nurutan nu mairama geus sabar jasaram satalil pakli nah kayak ge tak ikir cerita hukum kos gitu jadi orang lamun menceritakan hukum itu panjang kene dongeng nak nu mantak serahkeun bae ka ahlina lah geus ka Imam Syafi'i sebab ngabongkar-bongkar hukum langsung ti Jamul Jawame sok loba nu salah mana nu salahna nu salahna barang dibongkar dina Jamul Jawamena timbul hukum anyar ternyata riba jadi halal kredit jadi halal aya tukilanana dibaca kukula teu becuseun ieu budak ieu kiai ieu nu nukil teh halal ceknya teh di Jamul Jawamean ngaji deui Jamul Jawamena ulah make paham sorangan coba ti guru nu bener mahamna eta teh usul fikih mah kos kitu salah bae maham kos mantek bahaya kos kitu salah bae engke urang nyeun muqaddamah sugrona muqaddamah kubrona atuh natijana bakal salah geus taliti heula ku urang muqaddamah sugrona taliti muqaddamah kubrona kakarak engke bijil natijahna ge bener kitu keneh ieu dina hukum nah ieu taliti heula ku urang ieu teh ka mana ieu sabenerna haram teh ya kana ayeuna kana zatna atawa ieu teh kana pagaweanana nah tergantung naon nu endek di hukumanana eta naon teh asal geus bicara hukum eta aja bae puyeng cenah aing itu sia mah lain bicara hukum ge puyeng bae ieu asal ngaji bae puyeng jangan nonton TV mah teu puyeng-puyeng di jam 9 datang ke jam 4 neuleuh main bola sugan puyeng teu tapi ngaji mah dibere besa jam geus neuleuhan jam bae demo ka guru ya Allah ya awak urang can bisa dibawa ka sorga can bisa dibawa ka sorga kalawan nemen nemah gitu ai ka sorga mah hayangan jalanan neraka heula babalang batat iya uhilla lakum dihalalkeun karanjeun kabeh baik anu keur halal maupun anu keur ihram saidul bahri ngabuburon binatang lautan yakni ngadaharna halal wa ta'amuhu jeung kadaharan laut yakni ma yaqdhifuhu maitan naon bae anu dilemparkeun ku laut jadi banggeus jadi bangke yakni anu terbengkalai di laut anu ngambang di laut anu kanyahoan di laut na ieu paeh termasuk kana bangsa uyah-uyahna eta ta'am halal dek binatang nu hirupna ku urang dibuburon dijaring dipancing jeung sajabana halal dek anu geus terdampar di atas laut di pinggir laut halal bae pokona mah ieu laut mah laut cakang jeung Nabi at-tahuru ma'uhu al-hilum mitatuhu caina suci bangke nage halal urang ngalawudu di laut halal sah minum cai laut oh masalah laukna lauk kurang menang lauk halal cenah digoreng heula mangga cenah minyak dek di dahar atah bae mangga masalah asal ngadahar nu atah mah ulah deket kucing doang sakitu doang geus cak kucing jipan sarojeng aing moal kebel asananya na sasada na kos aing cak
carita halal-halal baik kurang menang endet budak ke endet anak gabus ngaranna endet boncel boncel atau endet letik segede kieu moal aya boncel gede moal aya boncel mah letik sebab ngagedean jadi gabus jadi boncel mah letik eta kos kitu karana anakna eta kurang barang menang mancing di kiki bagus amat 3 busek bagus amat 3